hihihi. Tah kitu baraya sadayana sing inget kasauran sepuh geni, sing inget kana purwadaksi, jaga alam, jaga sekitar, bisi kaduhung engke akhirna sabab engke tumibana ka urang sarega, ka urang sabudayana. Sing emut kana kasauran sepuh kitu hati-hati. Sahur abah kapung kurma gunung pinuh tutuhan kadu picung ku panangka hejo lemo dang daunan pangancikan sasatoan. Sahur abah kapung kurma walungan sareng wahangan caina herang ngagencang lelekekel jeung tampele jadi sumber kahirupan. Nah ayeuna alam teh beut jadi beda henteu jiga sahur abah. Tatangkalan diraruksa walungan ge jadi saan. Tangtu aya akibatna, pasti aya mahalana. Lamun nyorang usum hujan banjir bandang pasti datang, mangsana halodo panjang musibah tentu kasorang. Yu atuh urang piara meh teu kaduhung kena, urang jaga urang riksa sampereun urang berjaga. Ulah sok ngirani kana omongan kolode, ulah sok dengerkeun bandungan pertemuan ragapkeun laksana sabab eta kasauran sepuh pengalaman. Abah kapung kurma walungan sareng wahangan caina herang ngagencang lelekekel jeung tampele jadi sumber kahirupan. Nah ayeuna alam teh beut jadi beda henteu jiga sahur abah. Tatangkalan diraruksa walungan ge jadi saan. Tangtu aya akibatna, pasti aya mahalana. Lamun nyorang usum hujan banjir bandang pasti datang, mangsana halodo panjang musibah tangtu kasorang. Yu atuh urang piara meh teu kaduhung kena, urang jaga urang riksa sampereun urang berjaga. Tah kitu baraya deui Gusti mugia nyalametkeun
pikeun ka abdi-abdi sadaya. Amin.